ada ya motor. Aduh. Kakak. Weh, Dot. Yo, Dot. Yo, Dot, ngopi. Dot, ngopi, Dot. Ayo. Punten gini kopi lagi. Keupanan penganggur teh urang mah Dot mata gege. Ting ari hutang ting pucung hol di dia, Dot. Iki ngopi tadi Atuh tinggal dijualan. keur dijual ieu mah. Itu loba mobil, loba motor, loba. Batur. Mun teh mah rampok sekalian. Iki Dot ngopi tuh nya tanpa udut apa ke ieu paribasana. Ngopi tanpa udut teh obeh tapi teu modal. Itu niat modal merenang obeh. Modal mung nya tapi modal hayang. Caina eueuh, pati tinggu mahal. Kebiasaan kopina tuh. Sok. Kidot, maneh apal teu aing pusing ya teh kudu nagih geus. Pusing kudu nagih di dieu geus asa srek pucat teh hulu teh aduh. Maneh apal teh tempat Ajum. Ajum, tukang cukur. Tempat muja maksudna. Maaf salah saeutik atuh. Aya di ditu. Mana tah? Aya mah rada jauh. Kajeun lah. Urang leumpang we tong make motor, tong make mobil. Atuh lebih jauh marana. Iya tah ngopi tanpa rokok teh kitu. Urang kena motor di mana kira-kira Dot? Aya udah ditu, aya. Ayo tuh lah, ayeuna. Apa ke seminggu deui? Tong ayeuna mending kene ari maneh. Ayeuna mah nu sagedeung diga anu lagi yeuh. Oh tuh ayeuna we. Pina tuh bawanya. Tong lah tong dibawa lah. Lah, udah gua. Oh udah. Pak. Buntun. Pak. Assalamualaikum. Pak yuk. Waalaikumsalam barudak. Naon barudak asa heubeut heubeul ieu tara panggih. Sabar. Mana yang ulin ke dia? Oh, syukur atuh. Yuk, kata penunggu deui. Yuk. Punya dangdut ieu mah. Yuk. Aya naon itu asa rarewa? Bade eta wa bade Ajum. Ajum, ke. Ajum tukang cukur maksudna. Sanes, Pak. Muja tuh yang bengar. Kadinya atuh garawe entung ngana nu kitu lah atuh ku gawe coba. Itu Pak pusing ya geus. Teu gawe ini sebulan waduh. Ieu. Jika tuh tulungan. Pokoknya geus nekat lah. Bagaimana caranya apapun gitu, Pak. Aya baheula sih. Cuman da urang mah meureun aya ngaran wa mah geus kolot. Ukur bisa nuduhkeun hungkul kumaha. Teu jauh-jauh teuing si ari kitu teh mah. Aya eta lamun teu salah mah baheula lah sok kadarinya gitu. Bisa asup, Kumaha? Pak? Bisa, ayo. Kebelah mana, Pak? Pokok asup heula we ayeuna mah da terangkeun nama geus eta geus rada tenang. Udah jauh perjalanan teh ieu teh. Bener marane are wani gitu. Penuduhkeun unggulnya di Wanda mau itu dibutuhkan tadi itu. Sebab rumah da geus jadi sebenarnya ieu. Masuknya. Ari ka yang gua geus garawe atuh naon juga gitu lah. Jauh, bisa sampai ke tempatnya dari
Udah, waduh demi. Ayo dak, bener kana karuat marane. Kuat. Oh, wayahna we. Paling oge ulah mah bisa ngandelkeun nepi ka dieu. Tapi sebab ulah mah beureum suku udah geus kieu geus teu bisa lempang jauh gitu. Mudah-mudahan kan kade we ulah eta, ulah ngomong sompral, ulah ngomong samarangan. Lamun hayang kieu nya urang kudu bebeja. Kanu ngagegeh eta, da soalna mah eta bisi engke meureun imbasna ka uwa-uwa keneh gitu aya kitu kieuna gitu. Kumaha tah saranggup? Sanggup pola sedangkan enak kemana wae jauh kene tuh wae. Ya kira-kira 100 meteran deui sih. 100 meteran deui. Kuat lah ngarora kene maraneh mah. Siap lah, Pak. Siap lah, Pak. Namanya ya, Pak. Oh, wayahna ke bisa aya kitu kieu, bisa aya kitu kieu mah eta we buru-buru lompat gitu. Lompat. Lompat maksudna teh arek lompat ka uwa misalkan Lompat ka uwa tuh. Oh, itu kuat mah gitu. Lompatnya ke jalan yang benar pokoknya mah. Pokoknya mah ulah iyalah ulah samarangan ngomong, ulah samarangan misalkan urang hayang kieu, hayang naon gitu. Mau ngasok. Ayo, salam, yuk. Aduh, barudak. Tanaga garade keneh. Kahayang teh garawe kulima cul, kulimang we cek paribasana. Nyanyakeun nu karari itu. Ai teu dibejakeun karunya nganta tulung ti jauh madarengan dararata. An kahayang teh gararawe barudak anu deuh nu beungharkeun karari itu. Itu suara teh banget cepat teh. Nah, juga nanti itu. Ada barang lagi nya ngomong pola euy. Kurang raguan lah di dieu. Gedeng. Gede gitu tongkang lagi gue. Kamana nu ngompol teh lila dia? Kunaon? Tadi ngobrol itu parabot asa aya nu mencet. Ih, coba tinggal heula bisi eueuh ji. Era atuh deui. Ka ditu malikna. Tuh dot teh murag. Henteu. Coba orang cabak lah. Masak sieun teh ieu. Biasa siga ya 3 we dot. Iya meureunan asuh. Punten ya. Punten.
beda mah. Parapot mesti parapot cager. Au. Aduh. Sate dong. Jaya sia jelema. Balas wae sia. Buat lari. Wah. 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 Aduh, halangan nih. Wah. Asli, Mama. Sudah kemana, Dot, hampro, Ieu teh. Coba ngusep. Coba barudak di leuweung di ditu tadi dah yang marentah naon mah gitu zaman ayeuna muja-muja kitu. Coba ngusep ieu jeung mana nu dipake ieu. Ieu jeur teh. Ieu si juara. Ieu si juara. Mending bawa nu mana ieu. Tapi ieu mah dibungkus. Keneulah deuteunan we tah nu dibungkus mah jangan ka deui. Oh iya heula ya orang pake mah si ieu si juara kahiji. Oh eta nana di peralatanna. Oh geus cukup sakieu. Waalaikumsalam. Dak. Naon bieu di leuweung di ditu di luhur. Curi baru mah geus mah mau acum-acum deui. Mau muja-muja. Aya naon sabenerna? Manggih naon di ditu teh? Ya hampru merah hantu merah mah. Hantu merah. Jaba teh arek ngusep eta jadwal ngusepan. Tuh, milu nguseup we. Tong orang ngilu-ngilu ari ieu budak kunaon? Ku nya teh mah udah ku itu hampru hantu. Oh nya, cek we tadi meureun eta nya ngomong samarangan ki samarangan di luhur tadi. Udah teu nyawa udah teu konten ki. Enak kumaha ayeuna? Ada mah taluk ke wae nama ulah sedang muda gua Jadi kapok ya berartinya? kapok ke wae. Mau dilanjutkeun? Kenapa pangatakeun Astagfirullah adi la ilaha illallah. Bapak asup ka jero. Dot, kacero dot. Sumpah nih mah dot. Wah, Sok ka jero. wah, kemana wah. Tenang. Wah,
tah cekelan tah. Soal bawa beteungna, gedutna. Tadi jero atau tidurigna. Apa gitu mah? Sekarang temen apa hiji. Macam maklam para buat luar. Oh. Wah, geuningan ngabekok anu di luhur ieu mah. Sugan ngabekok tadi di ditu itu. Bener di tengah aja wah tadi teh. Atuh. Iya mah, aduh, Tadi teh suka nu beureum teh suka mah. indah. Kolot mah kumaha papatahna ge tadi kan. Ya saha nu teu di dieu? Saha nu antep di dieu? Oh capek wah. Bere teh kotok seemer wah. Ya urang teh lah. Teh ucing sakalen. Ya saya urut budak lah sampai ngusep tadi nage. Cukup. Datang di kulon di wetan di Jangari di Lebak Ciherang di mana-mana. Itu wah. Sia. Wah, sih wih. Dot. Ayo Dot. Ayeuna makan geus karasa meureunnan hiji jauh. Capek perjalananna di leuweung urang teu pararugu, jaba lapar. Jabana naon sok neangan lah aya nama pagawean nu bener. Pepatah ti kolot regepkeun. Ulah budak-budak nu kitu. Di zaman ayeuna mah lah geus we sok neangan pagawean anu bener. Tadi nanti apa ngus pusing teh waduh. Sebelum lagi saya nama moal afkeun we nama. Kumaha aloh we nama wae. Benar. Waktu umur kitu nya moal geus moal ka ajung-ajung deui. Moal ka muja-muja di wae. Ulah kalau dia aldoakeun sing menang pagawean anu bener. Kuli macur, kuli manggu dari daerah urang mah loba pagawean sebenarnya asal daekna gitu. Oh nyoba. Pak, nuhun Pak. Juk. Wah. Kali-kali deui nya. Masih ada naon ya, Mas? Baik. Oh, ada orang gerek museup deui. Ada gerek museup. Kade perjalanan. Aduh, barudak. Budak-budak zaman ayeuna. Budak ngora euna mah zamano geus eueuh nu kikituan mah lain pagawean mah dengan duit teu gawe macul. Ramet lah gitu. Aduh, dia balik museup gitu. Rek salat asar heula. Dot kana mah dah. Aju deui lah. Saya cita-cita mah Dot. Jadi boga dalam mobil lah. Kowe yang mana Dot? Gawe tinju dah itu gawe tinju. Makanya jeung malam pertama. Lumayan lamun we menang duit temun eleh mah nya paling baronyok. Itu menang duit Dot. Udah Dot, tunggu ya wandang kita balik dulu Dot, balik ke. Duit tenang aja. Tunggu ya wandang. Menang